si bungsu mencetan sirahna ka Hasan Basri. Jadi Hasan Basri digenjang ku saderekna anu 7 jin tetep ngangken saderek. Nu duaan ngurutan suku hiji sewang, nu duaan ngusapan beteng kencakatuhu, nu duaan nyekelan leungeun ngurutan hiji sewang. Si bungsu nyempitan mencetan sirahna. Eta Hasan Basri maningis ngising lain ke ih lain. Eta Hasan teh pas sajeroning di papayang kadaharan sagala aya disayagikeun. Anu akhirna Hasan teh menang saminggu lajuna awakna jadi sehat kembali. Barang dahar sagala aya. Kunyaah-nyaana eta barudak anu 7. Lamun aya reungit eunteup dina beungeut Hasan kuat paboro-boro maehan kunyaah ka Hasan Bas. Malah ceuk dulurna teh kieu Kang, lamun ngabogaan rasa carangkeul teu naon-naon marentah ngurut meusel ka Neng. Eta Hasan Basri jadi ogoan lamun cangkeul saeutik. Dak urut dak, urut. Ngan diiring-iring we eta Hasan Basri. Ti peuting Hasan Basri hudang boga rasa panggetolna. Tapi teu kuat Pak ngalawan ibadah jin eta. Sebab barudak anu 7 timulain bada Isya sampai dugi ka waktu subuh zikir teu liren-liren. Cek Hasan bener. Jin ibadahna teu kira-kira. Nu metak kaum muslimin, kaum muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak di mana bae ayana, nu di Rengas Dengklok, nu di daerah Tangerang, nu aya di Bandung, nu aya di Cibarusa, nu aya di daerah Cileungsi, nu aya di daerah Bogor, sumawana di sekitar Jakarta Tanjung Priuk, oge nu aya di daerah Bekasi, nu aya di daerah Talaga Sari, nu aya di daerah Cikampek, nu aya di daerah Kuningan, anu aya di daerah Majalengka, kum sadayana singkah hade ulah wani ninggalkeun urusan salat. Kadahanan secara jin dugi kalabah zikir dugi ka subuh, istu basuh bibir zikir ka Allah. Singkah hade tah ieu Hasan Basri. Alhamdulillah ku ayana kakuatan kasebelasan iman Islamna, pertulungan ti Allah hakikatna, syariat jin anu 7 nu aya di Pulau Sehab ngangken saderek ka Hasan Basri. Anu akhirna ya Hasan Basri unggal poe unggal peuting ngiar bae maca sholawat teu liren-liren ya Hasan Basri. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil apar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Jadi Hasan Basri lamun keluar leuweung geledegan, tapi lamun kaayaan di jero gedong asa di mana bawa. Tu aya bandingkeunana kadaharan anu raraos oge aya di eta gedong. Jadi kurang leuwih Hasan Basri aya di Pulau Sehab geus lalakon 29 poe. Kasabulan teh sapoe deui. Ari peutingna ngayakeun obrolan jeung saderekna anu geulis anu 7. Cek nu geulis Kang, ari Akang Cing babadean geus sabaraha dinten di dieu. Cek Hasan Basri mun teu salah kakarak saminggu. Eta ku betah-betah nararasaan karak saminggu padahal mah geus 29 poe. Kang, ku betahnya Akang tetos 29 dinten Kang. Malah ayeuna mah kieu Kang, enjing teh Akang bade dikantun ku abdi.
abdi teh sabulan sakali kedah seba kanu jadi rama. Ai rama di ditu Kang di negeri Sehab, ai ieu teh nu kasebutna Pulau Sehab. Jadi wayahna akang moal dicana ku abdi sebab lamun dicana Kang banjir ku lautan getih sebab teu meunang aya manusa. Jadi akang wayahna di kantun enjing ku abdi sadayana bade seba abdi karama. Engke abdi nyanak oleh-oleh engkang wayahna akang di kantun sanaos nyalira engkang moal keung. Eta Hasan Basri barang nguping kecap saderikna anu 7 lengleng resmi kang sapisan awur sulin raya katon pawarsa nongenang benyapanya iya barudak sok yan nongenang oh gelis jadi akang teh baris di kantun enjing mah sawios teu naon-naon cek Hasan ngan oleh-oleh we ulah poho euy jeung moal keung cenah akang teh ye moal Kang moal keung insyaallah akang muga-muga we ku Allah diraksa piraku Kang sing sabar we sing tawakal ka Allah sabaraha lamina anjeun nek nyaba paling lami ge saminggu Kang ning lami wayahna Kang eta si bungsu mangadeukeutan we ka Kang Hasan Kang, ulah seueur saur ka cece, aya naon neng? Ieu kunci cepeng anu 7. Ieu kunci geledi amat, kunci naon? Ulah loba omong. Kang bilih hoyong terang, aya gudang belah wetan 7. Lamun akang kesel-kesel, ku akang bukaan eta gudang. Ngan titip abdi ka akang gudang anu nomor 4. Koma ulah diganggu, ulah dibuka. Salian tidinya mah mangga teh teuing. Kang, gudang nomor 4 mah gudang rarangan, metak balai, metak cilaka. Koma ulah dibuka. Insyaallah gelis. Dulurna anu genep teterangun si bungsu masihan kunci gudang anu 7. Teras ieu saderekna anu 7. Darang-danan pagelis-gelis eta banudak. Barang beres dangdosan make baju hikmat teras kabeh cium tangan ka Hasan Basri Kang. Doakeunnya. Insyaallah ning. Yolah poho ye oleh-olehna ye. Insyaallah Kang. Eta barudak teh anggang tina bumi. Pala saderek sakumaha manuk halali berangkat ka negeri Sehab. Maningalut ngabanayut tujuhanana. Eta Hasan panona mani molotot bae ningali saderekna anu 7. Gusti, cek Hasan Basri. Geuning bisa hiber ieu jin pohara amat. Aduh, lamun aing bisa hiber model kitu, aing rek neangan kumuk bahrum we ku aing dicekek tak dibaso. Dengdem we meureun eta manehanana teh. Jadi Hasan Basri anu di kantun Seba. Saderekna anu 7 nuju Seba. Ka negeri Sehab karamana bade ngadeuheus. Tinggal Hasan Basri. Anu keluh kesah di kantun kudu jadi saderek. Boga rasa aya keung, aya bunga. Aya kesel, aya jengkel Hasan sorangan bae. Kulantaran emut kasih bungsu ieu kunci teh gudang kunci gudang anu 7 di mana kesel-kesel cenah bukaan coba cek Hasan ieu teh gudang naon barang diteangkeun ka belah wetan Hasan kaget saya hingga napa aduh ieu gudang teh pohara geledin cek babasaan hiji gudang teh meakeun tempat kirang langkung 1/2 hektar. Ya gudang teh gede amat, gudang naon cek Hasan Basri. Barang cetrek dibuka eta gudang ku Hasan Basri, barang blong pantona molongo aya kulah nu kacidaageun.
China maning ngeplak herang aya naon oge dihanap teh katingali pancuranana sagede ping-ping mak emas kabeh.